budak keur nyarita bari ngopi jeung bapana kuring tas indit di kota tas meuli segala rupa. Tas dahar kau udah pek teh dahar nu kamari tas beli naon atuh ceuk beli tara bagi-bagi TV leutik sok dicekel tong sok gampangan nyeri hate naon cing dompet tawa dompet lain ih tablet lain mutu lain cucutik anu kitu mangerakeun tuh naon HP atuh beli kue ke Cibatu jambakol si emak tapi rame nu kitu agulna kanggo jalma kaleuweung rek ngalah sepi di jalan kaburu hayang maneh si Eti ngomong we bari hayang enggeus ceuk enggeus yang jadi kalah ribut ieu hayu ah barali hayu atuh Neng. naon atuh akang mana ieu pasar rek meuli baskom balik teh meuli supa tuh akang tepung si kokom geus meuli sagala rupa Aing mah nya boga ieu teh sok riweuh-riweuh teuing atuh. tukang ieu tadi teh cek kokom teh beli HP mana urang teh meuli kang kuduna urang meuli tapi kang hayang motor Atuh kumaha teh aya batur ieu. nyanggung da urang hayang Nyanggeuskeun disuk meuli motor babari lah. Ieu ginjal akang boga dua. akeh dah Jual hiji teu naon. kamari si Ijah si kokom masih HP anyar punya mah kamari bebejaan ih kamari ge nanti ada sakunaon pada kamari beli motor Eti. atuh astagfirullah kang geura urang maneh teh Gaya ieu motor anyar. Tes motor motor. tunggu geura ieu maneh Atuh mah naik motor urang Geus boga ojek pribadi. Gaya bener mana aku tinggali gerakan sing bener Oh itu hayu coba di tukang ayo ah cekoko karena ona tuh ici teh teka tempuk itu urang keur sasapu sekali keur ngojay manya ngojay ai maneh model istimarana tuh menigara kitu biasa we ngapoe Sabtu geningnya moal atuh ceuk gulu ti emol barang beli menawan ieu apa nu anyar panganyarna tinggali ta murah nu kitu mah geuleuh pisan maneh mah agul nu kitu ge emang itu boga gitu boga kamari meuli deui urang alah teu nyahoan yang geus itu percaya mah hantu ya ampun ieu nuju naon ya ampun ieu meuni rame kieu ce Eti meuni pangling pisan ya ih kalagian geulis gimana di Eti maneh sekarang beli betul kali abis tas ulik di belah kota terus meuli naon nih sepeda nu aya masina lempang namun tong kadinya naon cing roda ih lain setung lain oh pal urang truk ih lain atuh manya eta naon cing naon atuh motor wah maneh wae kabeli motor lah bener alusnya motornya paling ini motor anu beri mana ici meserna tahu pisan ih ke mana karena mahalnya ya mahal murah ingin bisa beli nu kitu mah mana tuh sok sirik gerak ka urang naon sih gareuleuk paling anu bisa da brek gitu mah parah siriknya ih nyaho aing ge mah kebaca lah mana sok atuh motorna
gara si Eti meni agul-agul teuing gara geus boga motor. Lah atuh Neng, kalem we beli motor beli mobil urang make 10. Lah da atuh Neng teh yang geuat-geuat meuli atuh. Tenang ke beli 10 lah toronton. Lah atuh naon kitu mah Kang. Ih, geus tenang we engke meuli ka ditu ka dealer hayu. Heuh atuh ayu lah. Dadah, keluar maneh. Dot, bro keluar lah. Kita teh asa suara si Aepnya. Geus cepet poe lah. Si Dadang. Aya naon aya nu ngeriuh pisan maneh? Tas indit di Cihanjuang. Balik na jalan Cisaga. Yo, tempo motor urang. Pasti maneh mah teu boga. Dahar waluh langsung beure. Daharna hareupeun ti ucing. Nanaonan maneh ka dieu? Mamanes hate aing. Henteu bet aing mangan ngabejaan maneh we. Bisi penasaran aing geus meuli motor. Wah, orang mah teu penasaran ieu ke orang beli mobil 10-nya. Oh, mobil aing mah. Beunghar. Pak, tinggali ada ribut, goblok tergelut, Pak. Kalah. Iyalah, jangan sampeurkeun. Geus Kang geus ieu aya mah coba belanja deui. Shopping ih tetangga mah meuni sedikit tuh. Kela. Opak ya tidak. Kela ieu teh aya naon maneh rariweuh kieu? Yo, kieu Kang, Pak RT nya tuh jadi akang hilap yo. Kieu Pak. Abi teh ngakuroyong ngawartosan si Dadang nya. Abi teh tos meser motor. Ieu motor anyar tan ieu nya. Ai si Dadang kelakang ngahigak oe. Abi mah niat lagi hoyong ieu ngawartosan hukum. Ai si Dadang kalakah kitu ka abi. Geura teu enak atuh abi teh ngalawan we. Naon lah maneh mah tadi lain kitu ngomongna. Oh, maneh mah niat ka dieu nage agul tit gigituan lain. Eta teh lain agul disebutna. Geus. Marane teh geus kalawin. Ayeuna mah geura hampurahan. Tuh Kang Dadang, apun tanya, duh tadi abi tos nyarios gitu ka Kang Dadang hampura, ieu mah nya mun atuh ku abi di hampura tapi tong bisa kali-kali gitu deui nya. Nya siap Kang, duh hampuranya ieu, duh hampura. Mun. Sok ayeuna mah Cipokom geus sasalaman jeung Eti. Nah, tuh nya ampuranya kamari abi agul ka cenanya. Abi ge agul wae HP-nya kamari. Saya mah lah sarua agul. Geus lah. Nya, tos satunya Kang Dadang, Pak RT ieu bade angkat lah aya ieu. No uruskeun ieu teh nya, punten. Nya sok suka ade di jalannya. Enggak usah, Assalamualaikum. Ade di jalan ya, ade di jalan nya. Sok. Sinabra. Kan motor anyar cenah sok. Ya tuh abi ge bade meuli deui. Pak RT, Bu RT. We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money.